kuring Mikaelin ku hariri midang dam nusa urang bongan haritanya gupan di tahun genep puluhan ayeuna geus nyalahan kajongjonan jeung ingetan rumasa neun hareupan ayeuna geus lekasan tu aya ukur catetan najan pegat carita manusia teu mawasa moal uruh laksana amin kersamanteuna warahmatullahi wabarakatuh. Luang emping serang opak kakuping mungkirang kopak sekali di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa sadayana tatosna nu masih kene sasarengan sareng channelna Raharja Kamulyan. Dia dekat ayeuna wilujeng tepang deui tatosna di seperti biasa di acarana tatosna ngobrol bareng Wiyaga RK Raharja Kamulyan nya. Alhamdulillah dina dekat ayeuna tatosna simkuring salaku panginten pupuhut ti Ligu Seni Wayang Golek Raharja Kamulyan. Dia dekat ayeuna sebagai host apalah host sana orai pokoknya sebagai pembawa acara mina kada banyak. Tah palawargi sadayana dina dekat ayeuna simkuring satu acara raskin kana segmen anu salajengna nyatana tong hilap di like, subscribe, share sareng komen pokoknya di subrednya ulah hilap subset subscribe. Alhamdulillah. Tah dina dekat ayeuna tatosna pamirsa sadayana nuju di bumi atarapi nuju di sawah atarapi nuju menjalankan aktivitas lainnya sanaos dina situasi masih kene dina wabah pandemi COVID-19 pamugi mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanyar kalujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah dina dekat ayeuna mungkin pamirsa penasaran simkuring nyanak saha ayat 3 bintang tamu nyatana ti Wiyaga RK atau napi para pemain seni ti Raharja Kamulyan nyatana aya Kang Egi, aya Kang Akus sareng Kang Gilang tadina danget ayeuna tantosna simkuring baden naros keseharianana beliau. Kenapa? Dikarenakan tidak hanya manggung di Raharja Kamulyan saja. Beliau sering sekali tentunya lamun cek bahasa Sunda mah multi talentan talenta maksudnya multi talenta dina widang kesenian jasa ukur manggung di Raharja Kamulyan pemirsanya mantena sok sering manggung nyatana di luar daerah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan terakhir di Papua. Ada tepuk tangan. Alhamdulillahnya pamirsa sadayana penasaran ayeuna urang taros heula tantosna ka anu palih juru alah ayat Cep Gilang mangga kumaha damang Agilang tiasa perkenalan heula kamerana aya dua hiji dua tah bade nu mana ieu nu kieu teh payun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta nu cacan subscribe heula nya. subscribe. Oh, nol ke di subscribe. Oh, mangga di subrek. Mangga Agilang tiasa perkenalan heula sudah mau ujug-ujugnya kedah perkenalan heula di mana kawit kanu naon keahlianana dina widang naon wae pandup-hirup ya Agilang mangga tiasa langsung ke kamera depan payun. Nepangkeun nami abdi Gilang kawit di Cisarua. Manya Gilang hungkul pan aya papanjangna Gilang naon manawi biasa. Gilang Asad. Aduh Gilang Asad. Naon hartosna Gilang Asad teh? Asad teh naon? Astagfirullahaladzim atuh tapi naon? Tiasa. Tiasa. Mohon pokoknya mah tadi rencanakan ku Agilang Asad mangga Agilang mangga. Perkenalan heula lho orang ge kedaya perkenalan heula apa nya? Biografi. Nami sim kuring Gilang Asad kawit di Cisarua. Leres lajang. Keseharian aktivitas naon wae pagiteun. Yo, pemirsa, ya teh karusan nuju rada geumpeur ditaros teh pamirsanya. Mun maklum aja teh karusan nuju gaduh panyawat lemah nenet. Hah? Kumaha tuh? Lemah nenet teh janten paminingali kamera teh atoh gitu masalah teh. Mun mangga perkenalan heula kesariana lamun dina bidang seni kana alat musik naon sareng pengalaman manggungna tos ka mana wae biasa. Keseharianana pami jadi nu alat musik itu kacapi. Kau kanu kacapi. Salian tinu kacapi main naon deui tah? Tah pami di salian kacapi eta aya klarinet teh. Iya. Sekuitwet. Mohon alat sekuitwet anu kanu kuda rengong pangitnya. Ya, nya ieu Kang Egi. Kula. Tah, ieu teh ngagaduhan lingkung seni Tanji Kuda Rengong oge tantosna mangga tiasa dietakeun dipromosikeun dina channelna ieu. Alhamdulillah. Mun aya nu mempromosikan. Dah gitu mohon. Tak eta teh kanu klarinet oge. Mohon. Eta sok pengalaman nabeuna dugi ka mana wae eta dinu danget-danget ayeuna komo dinu situasi kondisi Covid pan nya. Tantosna kan seseueurna masih kene aya nu di bumi teh aya acara hajatan eta tapi sate acan Covid yo acara tos dugi ka mana wae manggung teh sanes ukur wayang hungkul panginten. Abi aya acara tinu Kuda Rengong panginten. Kuda Rengong bagian klarinet. Mohon. Sebagai pimpinan oge. Oh alhamdulillah. Nami lingkung. Nami lingkung senina naon manawi? Nami lingkung senina Giri Indah Putra. Atarapi GIP tada. Oke. GIP. Anyana ge ngagaduhan channel YouTube. Tiasa disabrek oge. Nyatana channelna naon? Gilang Asad. Oh, Gilang Asad. Kartun searching we. Gilang Asad gitu mau di searching. Alhamdulillah teh jiga tukang kamera di searching teh kadol demedud. Gitu aja. Mohon tak salian tinu Kuda Rengongnya pan manggung-manggung terus ka jaramah ka mana gitu. Aya pengalaman sugan aya anu mengesankan ketika manggung teh. Ya mengesankan nama eta ketika kumaha tiasa ngarariung itu jeung barudak. Alhamdulillah lajeng seueur pengalaman dinu di luar kota itu alhamdulillah sapertos sapertos ka daerah-daerah halus sanes begitu nya. Tah paling jauh manggung ka mana? Paling tebih masa teh. Paling tebih teh ka Garut. Sareng Kuda Rengong teh. Gusti, mohon pami sareng kacapi paling tebih ka mana? Paling tebih mah di daerah Bandung. Oh, ka Bandung. Tuh, tepuk tangan Kang Eka Agilang, kasih aplaus yang meriahnya. Tah, tantosna panginten eta teh aya proses iraha kawit resep kanu seni teh
gitu dinu main-main dinu ngulikna sataacan dugi ka ayeuna tos kakoncara minangka nama ka Kabupaten Sumedang seueur acara seueur panggilan sataacanna seueur manggung kitu tos aya resep ti kapungkur atawa napi nembe dibutuhkan ayeuna. Pami resepna mah ti kapungkur. Mohon resep Mau ti kapungkur. kawit belajar itu kawit belajar mah ti ngawitan SMK. Oh, SMK janten ti SD SMP mah belum mengenal dengan kacapina bagitanya. Oh, teu. Da acan bagiteun tos lebet ka SMK di salah satu perguruan di Kabupaten Sumedang. Nya panginten ayeuna tos alhamdulillah mahir oge tina main kacapi boh tinu klarinet. Tah, saupami main klarinet pan eta tidak mudah. Tidak mudah tatosna eta aya proses atarapi guruna kasaha belajarna ka mana tah gitu. Tah, itu teh aya proses heula, proses nama tinu teknik peniupan, penjarian, laras, ya. Kanu lagu, belajar lagu. Oh, belajar lagu. Tah aya guruna teh eta teh saha guruna manawi? Tah abdi mah Otodidak ten mi. Kawitna mah di otodidak heula. Oh, mohon. Janten ngulik nyalira. Nya. Da sok abdi sok nunutur Bah Japar. Oh, Bah Japar teh salah sawios ieu pangitnya seniman Tanji tokoh pangitnya. Urang mana Bah Japar teh? Kawitna ti Tanjung Pedar, Dusun Amis. Nah gitu. Tah pamirsa engke pokona mah ieu semakin penasaran tentang Agilangnya. Tatosna dina channel mungkin dina channel Raja Kamulyan oge insyaallah kin bakal aya collab sareng lingkung seni Tanjina urang meh ditinggalpan asa kirang uninga saupami penjarian-penjarianna kumahanya pami ngacapipan aya alatna pami dinu suling mah mungkin ada unik engke urang simpen deui dina eta. Hatur nuhun Agilang tanya. Oke harapanana Kang Eka Payuna sebagai seorang seniman Kang Eka Payuna komo dina situasi COVID-19 pan tatosna panggungnya seranu bedo nya terasnya kitu teh kitunya harapan Kang pamiarsa terutama Kang Eka pamarentah atarapi harapan-harapan Kang Gilang biasa disebatkeun dina layar kamerana layar kacana mohon gitu maka pamugi kesenian Sunda nu aya di Sumedang sing langkung nanjar deui. amin. Pamugi kesenian Sunda nu aya di Kabupaten Sumedang perhatoskeun deui lah kanggo generasi muda. Eta generasi muda nya Ulah jati kasilih ku Junti teh ya. Gitu mohon. Tah ayeuna pamirsa urang tanya terus sabaraha tahun yuswana ayeuna Kang Gilang teh? Yuswa ayeuna 21 tahun. Iya hatur nuhun Agilangnya. Tatosna ayeuna urang ngalih deui ka Cep Agus. Alhamdulillah. Aduh mohon nya. Pamirsa ieu salah sawios generasi muda anu tatosna masih pangitan di SMK Negeri 1 Sumedang tatosna masih di pangitan ade kelasna Agilang tatosna ieu namina Agus Lea Maulana leres tadi ngata tapi singkatna mah ALM. Kumaha da Bang Agus? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Nah tadi dina eta main naon? Tadi teh main gambang. Main gambang. Oh, main gambang tos tiasa kanu gambang. Sakedik. Oh, belajar di mana sareng kumaha-kumana tuh pamirsa di bumi ge tatosna penasaran. Tah ini urang naros ka Agus. Bagitunya Agus tos sabaraha lami panginten bergelut di seni terutama di nu main kesenian. Tos sabaraha lami? Abdi ngawitan teh dimulai SMK. Oh ti SMK, IT SMP, ti SD tos aya resep kanu seni atarapi tacan? Resep Tah ai kapungkur pan nya ayeuna mah kana gambang. Muhun. Kapungkur ngawitanana resepna kana naon teh? Kapungkur mah pan di lebur teh aya sanggar. Oh, sanggar. Sanggar teh paranti wadah manuk? Sangkar Oh, sangkar. Ai sangkar mah paranti salat? Sarung. Oh, sarung. Jauh ya. Ai sarung malah mulai sadana Suling. Suling. Ari suling mah nu ngobrol lah kan orang Suing namanya.
aduh punten serbanyo pamirsanya. Oh eta teh di Gaduh Sanggar panginten. Sanggar naon? Di Sanggar Melisanada. Melisanada tuhnya. Janten panginten moal pati-pati resep saupami teu aya mimitina nya kanu seni. Tatosna mimitina teh tatosna di sanggar eta. Mun diajakan lah. Oh diajakan paitennya satacari SMK paitennya. Kapungkur dinuju di sanggar eta main naon? Jadi penari teh. Oh penari naon? Penari topeng, penari kuda renggong, upacara adat. Penari upacara adat. Berarti emut paitennya dina tepak-tepak baksa gitu. Sekedik Oh lah. si cobi urang teh biasanya sok Siap. Panginten pabinari mah kada aya sakedik copak pandung gitu cobi-cobi ku payung we lah. Sok payung kumaha payung ku dimusikan neng nong neng pak tadi dumpang dung depak dut pak dut pak dut aduh alhamdulillah si ganu gelo pamirsa paminggi jogendongnya lucu. Oh kanu nari ya di kanu nari. Oh kanu nari. Tah tinu nari eta nah los kana gampang kumaha mimit ngawitanana ngawitan teh SMP teh bade masuk kanesas teh nyaeta moal nyandak karawitan. Nya nyandakna karawit bade nyandakna karawit sanes. Oh sanes Bade ngambil jurusan bangunan sareng iya teh listrik. Oh panginten tadi nama bade jadi tukang aduk. Aduh sanes tukang aduk itu. Jadi tukang tapi teh kituna deui salaos janten tukang aduk eta tukang aduk teh moal ujug-ujug janten tukang aduk tapi anjeunna otakna lebih pinter. Leres. Sabaraha ngadukna, sabaraha takaranana sagala page teu bisa direndahkan. Sabaraha bata. Tah sabaraha tah model kitu sebat-batana eta teh karya. Tatosna moal aya urang bumi lamun tah ya tukang aduk. Nah kitu janten tidak boleh merendahkan seseorang. Tah sanaos tukang aduk insyaallah sing barokah. Amin. Jadi kan aya urang dinu seniman enggak itu payuna mah eleh ku tukang aduk bahaya. Pantak kitu janten ulah ningali pangkat jabatan nya sagarupana intina kita ambil hikmahna sapertos aya itu tukang aduk bisa ngadamel bumi. Aing ngadamel bumi teh sagawaya lamun lamun bahana awon roboh teh ya pantah kitu dah kitu sae itu jadi tadi nama hoyong janten insinyur tukang aduk. Tadi tukang aduk maksudnya teh janten bangunan gitu arsitek lagi insinyur insinyur oh gitu nya sanes insinyur arsitek tak gitu sareng tukang listrik sareng tukang listrik paketan bade katelat urang oge tidak bisa merendahkan karena PLN karena listrik sabab lamun macam-macam nu listrik insyaallah ngajengkang mod. Aduh, hai guys, iya semakin ramai ya bertanya dengan Agusnya karena cita-cita teh rupi-rupi pan. Tah, salajengna ti kawit tadina mereka bangunan sareng tukang listrik. Tah, ayeuna jadi karawitan, kumaha maka ujujukan karawitan? Tah. Pan ai bangunan mah nemna teh tinggi. Nya. Nah, mung masuk teh ke karawitan. Nya, ai di karawitan mah tiasa menengah gitu. Nya, tatosna tapi nya anu mawi tidak bisa menyepelekan tukang aduk. Muhun. Karena karena eta tukang aduk mah harus pinter nemna kudu naik tapi sanes Kang Agus bodoh henteu tah didinya mungkin kedah memperkenalkan seninya urusan nem mah nomor 2 nomor 1 mah tantosna untuk meraih kesuksesan kayak kapayuna tah ayeuna sanaos alit nemna tiasa masuk di karawitan kade setiap alat musik setiap karawitan eta bisa mengangkat harkat derajat nama negara terutama menjunjung martabat budaya urang tak gitu sae sanaos teu janten arsitek pada agi arsitek mah biasana di nu matematikanya
kedah ieu kitu pami dinu karawitan mah nya intina mah lebih bermasyarakat lah gitu mohon tah. Da karena seni mah enak. Tapi hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam Kang Agusnya tah gitu. Kudu bangga sanes bangga pisan tah. Tah tidinya langsung nyanak we karawitan panginten tah. Terus los kanu ieu tinu nari kumaha Pertama teh kan kelas 1 mah belajar teh sadaya alat musik teh. Oh nya sadaya alat we nya. Muhun. Nya. Ayeuna tos kelas sabaraha? Kelas 2. Oh 2 SMK nya mohon dina karawitan ayeuna. Anak jurusan. Mun karawitan kelasan nyanak gampang teh kabita itu. Kabitana kumaha pada tuturulukan atau tapi kumaha? Muhun ku kakak kelas. Oh. Saha kakak kelasna? Awildan teh salah sami seniman pamirsanya. Insyaallah keke urang tiasa sumpingkeun tiasa kolab sarengnya. Mohon Awildan tah. Ayeuna nuju sakola tos aya pengalaman manggung atau rapi teh acan? Sakedik lah. Oh sakedik. Ya mohon manggung ke daerah mana? Manggung paling jauh. Nya paling jauh Ka Jakarta. Alhamdulillah. Tepuk tangan ah. Tah ka Jakarta nya ka daerah Jakarta. Paling caket? Teu acan. Oh, teu acan. Paling caketnya aya lah daerah Sumedang. Da Sumedang. Seseueuna mah di Angkrek pangitnya manggung teh. Mohon daerah Angkrek Sumedangnya tah kitu. Harapan Kang Eka Payuna Kang Agus naon anu bade didugikeun Kang Eka pamirsa atarapi ajakan Kang Eka nonoman terutama sanes saukur ulah babalapan wae. Tapi kita harus memperlihatkan kesenian gitunya anu bermanfaat. Sanes bermanfaat semodal babalapan ge kan ada tempatna tah kitu nya. Disiplin. Mangga ajakan tetapi harapan-harapan kage kepada nonoman ti Kang Agus. Itu kamerana aya palipayun. Harapan simkuring kanggo masyarakat Sumedang nyaeta sing langkung nanjer. Nya. Naonan nu langkung nanjer teh? Seni tradisina. Lajeng sareng budayana. Mohon. Sareng dua hajat mah. Hajatna tah eta. Nya da ayeuna lamun manggung aya teh anu hajatna sabade kumaha beunah. Nya, tapi alhamdulillah sanaos teh aya acara, alhamdulillah di channel Rahaja Kamulyan urang bisa manggung nya. Mohon. Hatur nuhun. Tah ayeuna sabaraha yuswa Kang Agus teh? Abdi nembe 16 tahun. Alhamdulillah. Wah, masih belum sweet 17 nya nonoman keneh. Di bawah umur kene. Di bawah umur tapi aku segeningan saupami di Rahaja Kamulyan ge pan teu saukur kanu gampang. Kanu saron kumaha ngawitan tiasa kanu saron? Ngawitan mitina mah kanu demung heula. Demung. Muhun panerus. Nya. Lajeng? Lajeng teh kanu saron. Nya diajarkeun ku saha? Ku Agilang. Oh ya ku rekan-rekan nya da kitu. Agus pamugi sing langkung sukses. Salajengna urang taros deui sagedengan simpunitos aya AA Egi. Iya tepuk tangan Kang AA Egi. Alah, kumaha damang AA Egi anu ganteng rempereng koneng si rancunit si bau asin. Alhamdulillah. Bau asin lagi asin Jamal ieu mah pang mahalna nya. Jamal roti. Aduh, ieu masih pang nyalsena we, ieu mah duaan pamirsanya. Tah, kumaha damang Aegi? Alhamdulillah aya hibah. Alhamdulillah. Oke hatur nuhun simkuring ka Aegi tiasa ngaluangkeun waktosna kangge mengisi di segmen channel Raharja Kamulyan. Sami-sami. Tah, tadi simkuring asam muringkak bulu punduk sanaos simkuring sanes ahlina dina sinden nyanyi mungkin aya pacaletot atau napi nya kitu teh nya aya sumangna dan nanging da muhun masih dalam tahap pembelajaran simkuring rada muriding saupami ningali Kang Egi ngagesek rebab ti kawit iraha tiasa main rebab ai cukang lantaran nama Sumohon. Abi kana rasa rebab teh pas lebet Kak SMKN 10 Bandung. Oh, SMKN 10 Bandung. Benten ieu mah nya benten. Teras
kapungkur nama nya. abi teh sanes kana rebab Oh kanu naon? kana kacapi Oh tiasa kanu kacapi. tiasa Cing penasaran atuh cing cobi kacapina canak nya. Tah cing cobi kacapian cing kumaha pamit tiasa kanu kacapi cing cobi. Kumaha kela-kela kesakedap kumaha Kang? kapungkur mah ada saukur resepan Nya. diajarkeun ku pun bapak kana kacapi teh Oh nya sok cobi kumaha di nu ngacapina. Muji syukur kanu agung nyebatasmu ning pangeran. Aduh Allah muji syukur kanu iya tepuk tangan. Aduh bener ieu mah sok Kang Agus disimpen deui kacapina. Bener tiasaan bisa kanu kacapi eta teh kapungkur diajarkeun nyatana ku sepuh. Oh lu berarti ieu mah aya turunan nya. Aya teureum. Ieu teureum tinu ngalestarikeun seni Sunda tatosna nya ti SMK 10 Bandung. Tah sateu acan lebet ka SMK tos aya cita-cita antara teh acan ti kawit SD antara ti TK masih tos resep seni. nah pami resep seni mah abi teh ti SD Oh, di SD. nanging cita-cita abi kapungkur mah sanes janten seniman Janten naon? janten tentara Astagfirullahaladzim lebih hade iya banyak. Dah sami tadi hoyong kanu bangunan langkung sae da ayeuna mah gedeanya lamun padu wae ngadamel bangunan teh mah segeningan ka tebaku kesik saeutik ka longsor. Runtuh. Tah ayeuna ieu jadi TNI mah tantosna tentara negara Indonesia. Leres. Pangita nuju alit jadi TNI teh tos tiasa baris berbaris begitu nya. alhamdulillah Cing kumaha saupami siap gerak tah kumaha. ai PBB sanes PSBB sok. ai kapungkur mah abi resep hoyong jantan tentara teh Nya. kan kapungkur mah nuju usum kene peperangan murang kali peperangan. mendingan Peperangan ngangge temakan. Ah, Kumaha temakan. kapungkur tetemakana cong cobi ningali di dia. kapungkur mah sapan Gaya nembakna. ku takokak Oh. takokak kata Gayana ku cau teh nih anu di Oh, perepet oh, gitu sok. Biasa sok aya tiarap lah sih cobi tiarap Aya, lah kumaha. tiara mah gitu Aduh, hese yang pada pungkur menuju Masuk orang kali tontonan gini 1 2 dor gitu. menuju orang kali mah teh emot kanu kitu Bisa kayak senamna gini nya. pami murang kali ayeuna mah Mohon. Aya. Oh, leres. Hoyong jantan tentara saya mulianya. Nah, ti SD hoyong jantan tentara ayeuna los karena hoyong jantan jadi seniman. duka abi ge Nya. da ai pamiri taruh cita-cita tetap hoyong jantan tentara tapi ai nu kasebat hobi sareng pangaresep mah karena seni Oh. Jantan we ka SMKN 10 Bandung. Tah, tos ayeuna masih kene di SMK 10 Bandung atau tapi paratos keluar? ayeuna mah alhamdulillah parantos lulus Alhamdulillah dilajengkeun deui ka tentara. jeung henteu kawit nama bade kadinya Nya, nanging teu diwidian nya sepuh Allah. teh Namuhun da pangitan bade tentarana angkatan darat, angkatan laut cita-cita. hoyong nama ieu ka angkatan udara Oh, angkatan darat tamatak meureun keungeun nya kejadian ayeuna komo di angkatan darat kumaha meureun namun amit gini nya. Amin. Tah mudah sih sehat nah intina mah Amin, tah. amin. Oh, hoyong janten angkatan udara. Benten sareng aya kameramen paling di ditu namanya Ujang Iman. Aya. Anu masih kita eta mah hoyong angkat-angkatan we ka mana we bukan mah. raka gerigi gitu mah. Wahon, oh gitu. Tah, ayeuna salami nuju sekolah tetapi kayaknya ka ISBI panggilnya. Oh, ka ISBI Di ISBI Bandung ayeuna aktivitas naon wae? pami aktivitas sadi dinten mah Sumohon. pangintennya pamita aya nu latihan nyarebahan we di Oh, kamar teh. rebahannya. Da ayeuna gini sekolah teh ku daringnya. Oh, daring teh online Oh nya sumohon tah panginten ayeuna teh rebahan seseringna Seseringna tau mah. muhun
nuhun tah. Ai kapukur satacan Covid ieu urang sok nampi acara atau nampi non anu nya panggungan gitu anu tantosna di hajatan sange-sange Kantos alhamdulillah sateuacan Covid teh nanging nya. panginten pami misalkan ayeuna abi nya pangerebab di dieu Suhun. di luar mah abi sanes kana rebab Oh, kanu naon? kana main biola. Allah aya deui nya pokokna mah alat gesek jeung alat centring pokokna nya mohon. Tah kitu pengalaman beuh paling jauh dugi ka mana? Tos ka mana? Tebih teh Sukabumi sareng Jakarta Sukabumi, Jakarta, Surade Jampang Surade. Oh, muhunnya geuningan tos tebih kitu nya. Alhamdulillah. Tah, oge sageuningan tidinya pami di Sumedang nya luang lingkup Sumedang sering manggungna kana naon we pan aya kacapi suling, aya jaipongan atapi sok digarap we. abi mah pami di piwarang kacapi suling mangga. Oh, Di muhun. piwarang kang jaipongan mangga. Nya? Saur pun sepuh ulah bauan kana seniman. Nah, gitu leres. Gitunya ulah bauan, terus sagala rupi ge kedah digarap pangitnya. Leres pisan. Tah, panginten cita-cita harapan manawi aya sakedik wejangan ti Kang Egi kangge ka pamiarsa channel Raharja Kamulyan ajakan kangge para nonoman anu nuju nonton anu ieu teh pan ditonton teh sanes saukur di Sumedang. Leres. Sadunia menonton. Leres. Tah ieu manawi aya ajakan maka atuh urang sami-sami melestarikan budayana. Ti sim abdi mah kangge nonoman seniman sareng seniwati nu utamina mah di sagedengeun Kabupaten Sumedang. Ulah isin, ulah gengsi, ulah rugi pikeun anjeurkeun budaya Sunda. Ada bade sakedik dua kedik oge nu namina nanjeurkeun seni mah eta teh ilmu kangge balarea. Sareng kahoyong abi mah kangge nonoman khususnya di Kabupaten Sumedang ulah isin da anu namina seni mah tos ngadarah daging di urang-urang sarerea teh intina mah kasebatna ge Sumedang pusir budaya Sunda eta intina mah. Dah, leres hatur nuhun pisan ya Kang Egi nya anu mana partos diutarakeun. Tah ayeuna teh geus sabaraha tahun Kang Egi? Abi mah 22. 22. Oh, panginten rada sepuh ti antara ieu teh panginten nya. Tah kitu. Tah sare saukur dinu kesenian main biola hungkul kanu rebab anjeunna oge sagedengeun tidinya kanu kacapin teh kanu ai pami suling. Kosong. Suling Oh, berarti ieu mah multi talenan. Itu mah suling tanyi, ieu mah suling Sunda, ieu mah suling bambu. Nah, alhamdulillah. Tatosna palawargi sadayana, alhamdulillah simkuring ngaturkeun nuhun kangge kasadayana anu parantos maparinan sakedik informasi kangge ka pamiarsa terutama kangge ka anu nuju nonton di channel Raharja Kamulyan. Palawargi sadayana tong kamana-mana tatosna kin urang tepang deui dina sanes waktos dina ngobrol bareng bersama RK Raharja Kamulyan channel anu mana tong hilap like subscribe share sareng komen simkuring Andrian Saputra Egi Herdiansyah Aku Slea Maulana. ulan sa Aku Slea Maulana. hiji deui. Gilang Asadillah. Nah, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.